kita itu sopan sia Kak bos. Udah kedaran ruas sarerieun. Sia kunaon teh sieun kaing. Ampun, hiruk kieu teuing. Magis maot boto kawin deui. Oh, beh nu karunyan kaing. Boga kakak hiji-hijina kitu nu ka tukang nyekana. Ya pertanakan oleh bapak aing. Katere maju ya mah. Tereh aing kawin gini si neneng. Bener tip. Karnaonnya si Asep didinya samperkeun ah. Sep, karnaon didinya sorangan bae. Jauh di ala. Itu naon neng asap mah sedih deh. Kenang Sep, katempana sedih amat. Pokona naon neng asap mah sedih be. Kamu inget kamu. Ang kunaon kitu, geus ikhlaskeun bae mama. Kayak gedang. Marah nih anak buah aing. Pada uang hiji acan. Pagor doangan. Geus kedengeran. Ai eta mah sia. Boy, sekarang emang sia. Ai moal geus aing teu keura. Astagfirullahaladzim. Ya bos Jon ya. Ayo gerak. Ayo gerak. Sanyela aing kot istighfar. Emang aing jurig, ha? Dila aing bos sia. Ampura bos, ampura. Mun bos mah urang mau bisa sadar, bos. Atuh sia kudu sadar diri. Sia beneran dahar nyatu nang disanang di aing. Kuli, di kuli. Teu kuli teu madog. Bos, capek, bos. Keur tadi gawe bae, bos. Istirahat. Bercai nginum deui. Haus kieu aing nginum. Emang gua peduli? Hah? Enggak kali. Iya enggak, Tit? Iya, Bos. Tas ulah diingat-ingat karunya tas almarhum mama. Lain kitu Asep mah. Coba mun aya emak. Aya nu karunyaeun ka Asep. Asep, tong kitu ngomongna. Pan masih kene aya neneng sareng Teteh Lucy anu karunyaeun ka Asep. Men aya nanaonna bebeja bae ka neneng. Coba ceritakeun sabenerna aya naon si Sep. Tadi Asep ngarit di kebun si Joni. Malah dipitnah rek maling sarang maduna. Geus kitu Asep diusir. Bari karung Asep dibalangkeun. Jauh mana ngaritna can menang loba. Liar Asep mah. Sia sana, coba kade keung di absen. Soalnya ieu teh aing ti ditu keneh sampai ka ditu ka dieu ka dida naonna nurutan sararia pegawena eueuh. Geus deug. Sabar atuh Sep, geus hayu atuh. Ku neneng anter rek ngarit ka mana. Lah kudulah neng. Geus ngarepakeun. Henteu Kak, teu ngarepotkeun teu naon. Beneran neng, rek mantuan. Kadieu Sep, neneng ge malah karungna. Ih, kajen tong kudu. Ih kajeun.
ke dia neneng mah ikhlas. Ya atuh ari ngarepot mah. Tengah repotkan tenang. Tuh Sep, ayo orang berangkat. Iya. Kedengan yang dikelan. Biasa. Kosim bos. Sia. Coba ngomong lo berapa aku coba dong. Rahim bos. Sia. Ocong bos. Siasa sesiran betik kata itu sopan sia kak bos. Udah kedaran ruas sarerian. Sia kunaon teh sieun kaing. Ampura bos. Eta mah si Ocong mah cesa di rumah sakit jiwa. Rada kieu mana nama? Hai mana ke sarar ruas sararia mau nu bener jige. Iya dia anak paling goblok deh budak. Bener tuh? Benar. Gas kalau bawa mang sayuran teraing. Ayo itu. Paling kotor di ditu. Gawe tebar rongko. Mana beranan. Bos kedeng. Ih, patung Liberty coba sekali itu tuh. Ngalangan bos lewat bae. Hai terus turun. Ya Allah, capek amat. Ada helm mah bener kudu. Kadang. Ya itu majikan calon majikan aing lin. Kadang. Kita mah calon pemajikan aing lin. Yang terserah nyelin bener. Bener tuh. Bos. Ker tadi nek maling perusahaan madu bapak aing. Aing nek maling calon pamajikan aing ngalunjak pas kitab. Ku diberi pelajaran di merenan ku aing. Oh bener bos lah. Cuman eta mah bos. Saya itu kayak tewe lah. Ayo. Ayo neng ngarit lah. Di sore. Ayo Sep. Woi, kecap di sini. Astagfirullahaladzim. Saya tak. Ay, si Joni. Waduh, bakal dibully yuk. Dengan si Joni. Yang bawa anak buahnya. Nyaloba deh. Ada susu, ada kecap. Ada neneng yang cantik. Ada kecap yang gelap. Masa tuh sareri garing amat yang sorangan kecatan sepoin kabehan. Barahan itu di 2 3 4 pecap sepoin kabehan. Wajib, Sep. Sebenarnya Sep. Bagor doangan bagusnya. Tadi nek paling serang madu aing. Aing anak paling calon pamajikan aing ah. Kurang kemadi aing ah. Saki aing gantengna, jalan ku sia di luhur sampai ka handap. Jangan hitungnya. 1 juta, 5 juta, 2 juta. Hidang 15.000. Maklum, bapak aing can transfer deui. Walau kesenang heulan sia. Bapak aing can transfer doang, lain teu bukan duit. Neus transfer na dibelikeun teu aing baju sia kagedean teh ieu mah ceng, kecap. Sia. Hai Joni,
Mana ulah gitu, mentang-mentang anak orang kaya. Ngomongna sangeunah na bae. Jelas. Bro. Joni orang kaya di Asia Tenggara. Dengekeun aing kieu ge demi bogoh ka sia. Kunaon cenah bogoh ka aing? Kurang kumaha deui aing? Kalau bogohna kasih kecap jelema hideung. Madesu sia. Sayu Asep lah, balik bae ulah kudu diladenan si Joni mah. Ayo. Ka mana sia neng hailuan? Di mana mah madesu? Sesat hirupna. Jelema miskin saya mau hirup. Mas, ada telepon Sa. dari Tuan Besar. Halo, Pak. Oh. Siap, Joni kedang kadinya kedang. Assalamualaikum, guys. Bubar. Tengah bersihin nembakan itu kurang, guys. Saya siap ke tadi kemana baik, kurang rapi baik jadi patung siapa polongo. Bantuan aing ngomong PH, aing ketinggalan tuh. Bantu ya teman-teman. Halo guys, kembali lagi di channel saya Permata Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa tekan tombol loncengnya biar ketinggalan video-video kami di sini ya guys. Halo. Halo. Jangan lupa